horenganan diwali teh aya kesejukan, aya cai. Di jero hate teh aya caian, ilmu makrifat eta cai. Ketika ilmu makrifat ngaranna hikmah dikaluarkeun, sanajan kukumaha ge tetep bae jelema ngarasa sejuk bae. Sebab naon? Caina bening, caina bersih ma'rifatullah wa rasul. Ketika eta teh digambarkeun cai ilmu makrifat, ketika dikaluarkeun hikmahna, kabeh jelema ngarasa sejuk, ngarasa tentrem, ngarasa ngeunaheun dicarekan, ngarasa ngeunaheun dicarekanana, ditiupan ngarasa ngeunaheun ditiupanana. Deuk kumaha bae sebab nu kaluar teh cai herang. Lamun cai herang kaluar, nu deuk mandi butuheun, nu deuk nginum butuheun, nu deuk masak butuheun, ka cai herang kabeh butuh. Lillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Bantak dina ilmu kewalian caritana eta cai teh akan ngomong cai ngomong. Lamun cai di ember, cai di sumur, cai di empang, cai di kali, cai di keran, leuleuh jelema mantes ngising, cai ngomong, "Hei ka dieu. Hayu ka dieu." Aing ditugaskeun nya ngabersihan sia. Aya nu dadabul ku taneuh, ku bobolokot ku sagala rupa kotoran, cai teh ngomong di kali, "Ka dieu. Cek ada teh aing nu ngabersihan ngomong cai teh eta ngawean nya ka dieu hayu ka dieu." Tah lamun cak anu najis teh imbung ulah mah isin, ulah isin aing ditugaskeun jang para tiga bersihan sia. Bong ieu mah isin kajen teuing mah sare bebelepet ge. Rasakeun ge ku sia. Sare bebelepet emang kumaha kitu pamajikan sia ge indit kajen ku kumaha ge. Pinuh ku najis gitu. Nah, ulah ku najis, koromod. Geus pamajikan, geus kieu bae. Ih, si kakak, mungkuna amban lain deui cenah teh. Sarua ieu jeung sia. Mun sia seungit karak aing seungit, aing bau sia mah bau, bau jeung bau mah tah ngaranna nyetel gitu. Aing ngomong. Tah ieu cai teh ngawean eta keur carita bahasa zahir. Horenganan diwali teh aya kesejukan, aya cai. Di jero hate teh aya caian, ilmu makrifat eta cai. Ketika ilmu makrifat ngaranna hikmah dikaluarkeun, sanajan kukumaha ge tetep bae jelema ngarasa sejuk bae. Sebab naon? Caina bening, caina bersih ma'rifatullah wa rasul. Ketika eta teh digambarkeun cai ilmu makrifat, ketika dikaluarkeun hikmahna, kabeh jelema ngarasa sejuk, ngarasa tentrem, ngarasa ngeunaheun dicarekan, ngarasa ngeunaheun dicarekanana, ditiupan ngarasa ngeunaheun ditiupanana. Deuk kumaha bae sebab nu kaluar teh cai herang. Lamun cai herang kaluar, nu deuk mandi butuheun, nu deuk nginum butuheun, nu deuk masak butuheun, ka cai herang kabeh butuh. Hese-hesena kuari cai herang, kuari cai teh steril, make mesin hayang timbul cai herang, ku hese-hesena cai herang kuari. Lantaran polusi. Baheula di sawah, urang nginum cai sawah ge aman bae. Baheula ti urut kitu kebo eta ngeunah bae. Lantaran polusi, kuari coba-coba urang. Nah ialah kesejukan batin para wali Allah, aya makrifatan disebut hikmah. Eta teh bagaikan cai, nyana teh ngawean ka dieu cangking mah teh ka dieu hayu ka dieu urang bebersih nu matak bebersih kudu dicai, bebersih enggak di akhirat. Tolong kiai dulu kan buka dakwah ya, kan saya juga pernah ngundang kiai yang waktu itu bayarnya kecil, balik lagi kan kiai. Jangan banyak omong lu. Tolongin gua nih. Ngomong ke cai.
cai teh ngomong Masya Allah Karim ngan teu kadenge ku urang okos aya manuk merak keur nyabutan buluna cabutan buluna dicabutan datang beberapa hewan nu ngomong manuk beo rak kunaon eta bulu dicabutan ieu cenah cekna ngabahayakeun hei maneh teh terkenal di dunia dengan keindahan bulu maneh ketika maneh disapa ku manusia ngajerebebek jelema tersenyum bagus amat buluna merak ketika maneh lempang bulu dijerebebengkeun kabeh ngerasa senang geuleuh bulu maneh justru cek cenah ieu dicabutan teh lantaran teu eureun-eureun ketika kapanggih jeung jelema kula ngajerebengkeun bulu ketika jelema makin ngalem ka kula makin dijerebengkeun horenganan ieu teh ngabahayakeun kula hayang kapanggih jeung jati diri kaula nu mantak dicabutan bulu kula nah cak manuk beok sia teh ku bodo-bodo teuing bebeja ka manuk-manuk sejedoy tuh aya manuk tuh merak keur nyabutan buluna sakitu bagusna sakitu indahna ieu terkenal nanya teh aku kaindahan buluna ku ari keur dicabutan daratang kabeh kadanya kunaon ngaku naon kana heuh sia hook eta hook henteu aing mah hayang nyaho jati diri aing cabutan munyan nah ku ari tuh manuk merak geus gundul geus teu bisa ngajerebebeng tuh manuk merak bloon geus teu bisa ngajerebebeng tuh manuk merak merak bodoh geus teu bisa ngajerebebeng ditanya deui cek beo teh kok kitu amat ieu lah asli ka aing aslina aing keur menikmati hirup ngeunaheun ku ari hirup lantaran jelema geus teu melu ka aing-aingan sakadar jeung Gusti Allah hungkul hirup boga kanikmatan ketika teu boga bulu keur aya bulu aing diriung-riung jelema bae dipuji-puji jelema jeung aing naga hayang kapuji ku hari aing geus senang ka Gusti Allah eta manuk merak ngomong mantak asup lamun jelema ngajerebengkeun bulu eta ngaranna Kiai Merak nu kos merak eta nu kos kitu ngaranna satungtungnyana asa aing hei eta mah hebatnya sabuluna aing kan oh hebat kan aing satungtung kos kitu kana raka cak manuk merak ku ari aing geus nikmat geus bulu geus jelema merak gundul asa kapanggih jeung merak gundul geus tah ku sebab ku ari geus teu dianggap nyana ka Allah bae mantep orang hirup tanu mantak satungtung urang boga bulu ku jelema bakalna ieu dipuji-puji bae urang senang kana pamujina bahaya nu batak jelema diorbitkeun dina kori ngorbitkeun suara jeung makharijul hurufna neraka ceramah nyana teh keur ngaorbitkeun kemonesan nyana dina hukum jeung kehebatan nyana jahanam encan wau ka Allah masalah lamun geus ditoler-toler teh merak gundul kara lamun geus kiai geus teu ngajerebebengkeun buluna ka karak nu sugih teu ngajerebengkeun buluna ka karak pejabat geus teu ngajerebengkeun buluna ka karak hiji Allah bulu mah bulu bae tapi ulah maelu ku bulu ka Allah eta kan bahasa merak lain lalagaan ku hese-hesena cak manuk merak teh aing teh ieu hese jasa lantaran pujian-pujian ti jelema lain lalagaan maka kulantaran kos kitu ku aing dicabutan urang kudu berani nyabutan bulu nu aya di awak urang demi untuk ma'rifatullah wa rasul lamun encan nyabutan bulu moal bisa kajen kumaha ge wauh jeung Allah sebab sapopoe urang kapanggih jeung jelema waduh kiai pinter amat irung bekah waduh baju pendi gagah amat saya teak enggak jahanam lagi kerakna deui eta mah jahanam lagi kerakna deui belah dituun kerak naon teh kadinya
asal asal geus kos gitu asal kiai dipuji wah atuh saya teh ya eta bulu teh ngabahayakeun cabutan bulu kena wauh ka Allah lamun geus dicabutan kaharak jelema geus eueuh anu mandang mantap ku waliullah mah leuleuweungan heula geus leuleuweungan heula geus teh dianggap ku jelema karak dibere ku Gusti Allah ilmu marifat ketika geus aya ilmu marifat balik deui teh mah bulu mah sapada dicabutan doang engke mah manuk merak kembali deui nyana geus teu nganggap ka bulu karak di dieu leuwih hebat merak nu ieu jeung merak nu itu lain deui nu itu ngajarebebengkeun hayang kalem nyana mah geus ngajarebengkeun geus teu nganggap ka bulu sebab pernah dicabutan ku sorangan gambaran ibadah ka Gusti Allah lamun can bisa nyabutan bulu-bulu nu aya di urang sugih cabut kasugihan urang boga jabatan cabut jabatanana urang boga kitu predikat kiai cabut ka kiaianana keunakeun batur teh ngahinakeun ka urang keuna batur teh teu nganggap ka urang karak lamun geus batur teu nganggap ulah diondang sama kiai kos kitu ieu senang urang masyaallah aing geus teu dianggap geus aing maning dianggap ku Allah bae kajen ku manusia mah teu dianggap jeung lain pan tatangga teu nyahoeun aing kiai masyaallah aing geus kebal sabenerna jadi kiai nyana hajat aing teu diundang tahlil goblok meureunana pajar lain kiai meureun aing suratan ku nyana kepada yang terhormat tetangga yang goblok emang kamu tidak tahu bahwa saya kiai kok yang lain diundang saya enggak gedean mana kiai saya dengan kiai yang kamu undang ditolol tuh coba kita kan kiai tolol eta gitu Masya Allah teh malah lain merak-merak acan jaketro teh mah meureun geus kikikan merak ona merada aya batik-batikan cabutan bulu urang nah lamun urang geus bisa nyabutan bulu karak iyalah lain lalakon sapoe dua poe sabulan 2 bulan satahun 2 tahun ngaranna dalam rangka suluk cabutan urang datang ka nanaonan hirup kubatur dibajar hebat-hebat ilmu ja ilmu nu Allah kubatur pajar gagah beja gagah nu Allah kubatur batar sugih ja sugih nu Allah kubatur bajar pajar hebat nu Allah aing mah jauh naon hakikatna mah ja isuk pageta bade cawokot ku Gusti Allah naon hartina aing atuh dihareupeun Allah atau mah hanya anggapan-anggapan jelema bae nah geus nyabutan bulu mah bakal kos kitu tapi lamun encan nyabutan bulu alhamdulillah di hadapan kita ada kiai yang akan memberikan ceramah ialah Kiai Haji Fudhali pakai DRS ya itu dapat waduh saya kuliah lama itu ntar saya enggak ceramah kalau enggak pakai DRS kiai tolol tuh geus maning bubar geus ulah didengekeun tah geus. Bulu mah diterap-terapkeun malah malin merak-merak acan ieu mah. Tuh, mantap aya bae bahasa manuk merak kunjungan. Tah ieu lah. Urang kudu bisa jabutan bulu. Engke geus wau jati diri urang ka Gusti Allah kakarak di dieu boga hikmah. Lamun urang geus jadi berhikmat ibaratna cai bersih. Ketika cai bersih kan ngomong cai kadieu mantap hubul kholqi cinta makhluk cuman cinta makhlukna lain hayang dibere lain hayang dipuji hubul kholqi cinta ka makhlukna teh li irsyadihim wa li ikhrajihim an zulumatit tabai ila anwari arwahihim jadi nyana teh resep ka makhluk teh deuk dituduhkeun besi can nyahoreun wudu can nyahoreun salat besi can nyahoreun ka Allah li irsyadihim wa li ikhrajihim an zulumati tabaihim ieu perwatakan anu jahat anu jore di awak maneh haye kade urang bersihan hanya nu boga makrifat nu boga hikmah anu caina bersih lah anu bisa ngabersihan watak-watak anu salalah ila anwari arwahihim supaya rohna cekas sakumaha aslina baheula nah ngararomong ngorenganan masyaallah karim ulah disangka henteu ngomong
batu-batu ngomong, kayu-kayu ngomong, sakumaha Kangjeng. Kangjeng teh kan disapa ku batu. Assalamualaikum ya Rasulullah. Batu salam. Kayu tangkal korma ka Kangjeng Nabi assalamualaikum ya Rasulullah. Onta ka Kangjeng mah. Assalamualaikum ya Rasul. Mau ka Kangjeng Rasul. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ya Allah ya Rabb. Geus buku jin ka Kangjeng Nabi mah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Mentek aya di Al-Qur'an surat jin. Nah, ieu teh hayang dibere penerangan, diutus kita nyampekeun beliwani walau aya. Tah, kos kitu mentek kaji pendek ge kamari aya nu gaib teh anu kitu. Bebe jajan. Kuntilanak kayaknya. Emang sajurusan saya lamun urang ngawirid surat jin nu datangna jin. Mun urang ngawirid kitu ilmu kazuhudan engke urang teh hayang nanaon. Urang ngawirid anti tembak bakalna urang moal terak ditembak. Urang ngawirid ka dunia nyana ngawirid ka kuntilanak kan kuntilanak. Babaturanna kuntilanak. Sajurusan entah nyawa tilok sieun ka kuburan ge tilok sieun batur aing kabeh teh aing rajana tah ieu jadi ngaromong kabeh sesuai jeung karakter manusia ngabogaan karakter etalah nu kudu dicumponan kabutuh. Lamun mata resep kana nu indah-indah hayang dicomponan ka butuh mata. Ceuli hayang adenge suara nu merdu-merdu hayang dicumponan ka butuh ceuli. Irung watakna hayang ngambe nu seungit-seungit hayang dicumponan perwatakan irung. Letah hayang ngarasakeun nu lazat-lazat jeung nu ngeunah-ngeunah hayang dicumponan. Zakar asal hudang hayang dicumponan ngomongnya. Jangan kau biarkan aku. Jangan lagi ngomong sarua bae eta. Ulah pajar teu ngomong eta kos kitu. Ngomong suku leungeun ngomong kabeh sesuai jeung kebutuhan-kebutuhanana. Nu mantap urang teh sapopoe teh neangan jang nyumponan kabutuh kanyahoankan gerage ulah waka ilmu makrifat ilmu pasti bae heula cek Imam Ghazali engke kadituna bakal ngajaokeun ilmu makrifat jelema bakal neangan naon nu dibutuhkeun ku nyana bakal ngadeuketan nu bisa nyumponan kana kabutuhnyana sebab ketika jelema lapar berarti butuh dahar neangan nyana restoran neangan nyana warung nasi warteg hayang minum neangan nyana di mana kafe hayang kopi misalnya hayang teh misalnya dan lain-lain sebagainya nyana neangan jang kebutuhan nyana. Nah ketika hayang kawewe nyana ge neangan bae di mana ieu nu bisa di mas kawinan. Terus eta mah menormalkeun nu teu normal di mana aing kudu meuli di mana aing kudu meuli. Mulai geus teu normal geus. Aduh duit tangan ge aya 50.000. Wah berarti si Mbak bisa dikredit eta mah kos kitu. Ya 1 kali paket 3 kali bayar oh enggak apa-apa. Eta kan kebutuhan. Nah berarti kan geus kos kitu tah asal jelema karep asal jelema neangan kitu asal jelema neangan restoran lapar jelema neangan kafe berarti hayang nginum jelema neangan disesuaikeun jeung kabutuhnyana saha nu bisa nyumponan kabutuhnyana nyana tentrem berarti kiai lempang ka pemerintah berarti aya kabutuh kajen kumaha teu kudu dicaritakeun aya kabutuh 100% kajian kumaha. Ketika pemerintah datang ke kiai, sadu sarua pemerintah ge aya kabutuh. Ka kiai teh aya kabutuh. Kabutuna wallahu a'lam mungkin ai pemerintah endeu ka kiai mah deuk ngaji, masalah. Deuk ngaji mah atuh masalah. Mungkin bae minta nasihat, masalah ngaji keneh ngaranna.
datang ke kiai teh hayang persahabatan bae lantaran aing mah teu bisa ieu teh ibadah lah hayang ngawauhan kiai bae sugan bae di akhirat ku wauh mah ke rada kagupai-gupai masalah kabeladiana aing hayang wauh ka kiai jang nyumponan ka hayang aing butuh ka kiai eta sebab aing deuk naek di dewan aing deuk naek jadi gubernur aing deuk naek jadi bupati ieu mah penjahat tinggal di dalam bae kuari kiai ge datang na ka pamarentah teh apakah deuk ngaji maknya deuk ngaji kudu ka pendopo eueuh konsepna ngaji ka pendopo eueuh konsepna berarti teh di balik ngaji ada udang di balik kutang nah ini geus kadeuleu nu lelempangan di mana becek Imam Ghazali lain cak kula tangun hartina kula atuh ngan macaan konsep-konsep ulama-ulama ahli hakikat seperti eta lempangna di mana etalah nyana keur jumponan kabutuh nyana lempangnya na di dinya nyana keur boga kabutuh di dinya nyana keur lempang di dinya nyana kabutuh na dinya jelema di partai berarti aya anu kacumponan nyana ketika di partai kajen ku kumaha ge sebab jelema lamun henteu kacumponan moal kalumal moal hayang di partai moal hayang kajen ku kumaha sebab naluri manusia selalu gitu nah nu paling bahaya dina kolbu teh ieu aya lelembutan kolbu teh ngomong di antarana nafsul lawamah aya hawa kahayang teh kudu dicumponan ketika dicumponan bungaheun nyana saha sih nu bisa nyumponan nu mendak jelema teh ya deuketna jeung si kacumponan kahayangna jelema deket jeung sieut kacumponan kahayangna jelema deket jeung sieut kacumponan kahayangna moal bisa dipaksakeun si ieu kahayang deket jeung ieu tapi beda henteu bisa nyumponan moal bisa deket ka jeung bisa mental ka jeung kumaha bisa mental kahayang hawa ngaranna nah ieu teh deket amat ka dieu aya kacumponan kahayang ieu kiai ieu pengusaha deket ka kiai eta pengusaha hayang deket ka kiai berarti hayang aya anu dicokot di kiai ilmuna lamun kiai geus deketan nu sugih berarti kiai aya kabutuh jang nyumponan ka hayang kiai sebab kiai teh ya boga kahayang nu sugih nu bisa nyumponanana we dalit katanya kadina dalit nyaos ya dalit teh mukholid teh dalit teh kental tidak bisa dipisahkan sebab bisa kacumponan nah eta teh kos kitu tah mentek awewe ge lantaran nyana bisa nyumponan kabutuh urang ge bisa nyumponan kabutuh nyana maka terjalidah hubungan cintrong nah di sini ada trisno aduh itu sari kebutuhan nah ieu keur carita urang hirup teh kitu bae kajen ku kumaha ge saha nu bisa memenuhi kebutuhan aing deket ketika butuh deket geus teu bisa kacumponan kabutuhanana bila perlu pepegatan aing mah jeung sia teu hayang aing geus hayang wau guru tinggal guru babaturan tinggal babaturan teu hayang sebab naon geus teu kacumponan ka hayang aing nu mancak lamun lain lillah babaturan teh henteu karena Allah aya retakna wae kajeun kumaha sebelah pihak teu karena Allah mah sebab aya kahayang kacumponan kabutuhna ketika teu kacumponan kabutuhna ngeusan inu bahaya ketika kahayang diteruskeun bae kuari hayang jadi RT hayang jadi RW hayang jadi lurah belian jelema demi kahayang hayang jadi bupati belian hulu jelema demi kahayang hayang jadi gubernur belian jelema demi kahayang hayang jadi presiden belian hulu jelema ieu nu bahaya demi kahayangna kumaha bae carana nu ngahalangan bodoh nu ngahalangan sikat inilah hawa lelembutan hate urang teh ngomong nginaheun mun aing jadi presiden kumaha bae carana jadi duit aya di aing kekuatanna dibeli ku aing polisi dibeli abri dibeli jeleban ternama dibeli penting aing jadi presiden kajen ku kumaha ge ieu kan jahat kahayang teh seperti gitu nah dengan puasa kahayang urang teh kuari dieuweuh-euweuh iyalah ruh diaturlah melalui guru mursyid murid ngaranna
aya nu langsung murad cara Ki Fudel bin Iyad dimurad ku Gusti Allah dan sederetan wali Allah nu dimurad termasuk Gus Dur ti leuletik khari geus hese urang nyaritakeunana jelema menyikapi Gus Dur iyalah itulah sabodohannya nama tapi terbukti jeung loba-loba di wali-wali Allah anu dimurad ketika letikna geus khari kul adat urusan Allah teh mah jeung Allah aya anu zikir bae tapi malah resep kana dunia malah zikir lagi jang dunia atuh Ki Fudoli maca sholawat lagi jang supaya loba undangan aduh terus bae atuh Haji Pendi baca sholawat jang karung supaya laku mah usah potong teu beres itu beres babacaan teh jadi lain tambah bagus tambah kredit. Nah, atuh lalaunan sela melalui guru mursyid kieu carana mulai engke ge aya satu ketenangan Allah meres rusuk ka jero hate diawali ku menyikapi dunia ternyata eueuh hiji ayat nu nyaritakeun dunia teh mulia kabeh mataul gurur kabeh dunia teh tipuan wa mal hayatud dunya illa mataul gurur selalu kitu-kitu ad-dunya bahrun amiq qad gharaqna asun kasir dibacakeun ku khatib ittaqullah khatib Jumat tukang khutbah ittaqullah wa'lamu sial ta khatib turun khutbah yang dibayar kan goblok dah khatib je di pondok tarolol kabeh gitu nyana nu ngomong wa'lamu ittaqullah wahara ta khatib atuh ieu na ge digetruk-getrukkeun ku nyana naon agara tungkadna truk ittaqullah wa'lamu sial ta khatib na dunia bahrun amik kun gori kon asun kasih dunia bagaikan laut anu ngerem loba jelema nu kakerem ku laut eureun khutbah minta duit eta kiai deui goblok deuk iraha tuh bener eta kiai nyana nu khutbah nyana nu hayang kukula pernah dipidatokeun marah ka kula kiai nu hayang dibayar teh kuari gitu lo ka dieu kuari disabodo atuh aing butuh teu aing ka sia di akhirat sia ku aing ditunjuk sia je parangsana aja orang pacar memusuhan padahal mah teman nafsu nah pedah kula teh dibere-bere sebenarnya mah lamun bagi dua mah moal teu bareres nebuh kula mah bodoh nya deuk barah deuk teu urusannya na engke ge karasa nya ketika sakaratil maut masa ibadah dibayar engke mah sia puasa ge yang dibayar tuh age budak leutik ja ceng puasanya ke ku abah dibere 50.000 bere sore banyak mah jadi mana ge orok temen kos gitu mah abah kula osok tak kos gitu baheula tapi ngadidik supaya daya puasa cenah kayak dibere duit ka Haji Bidin mah minta duit teu puasa cenah mah duit teh dicokot ku jasa nah ngadidik bisaan kolot bah bere supaya daek doang kayak jadi mikir ka kolot dagun masa minta baik nanti namun aya khotib minta duit orok teteh seperti mah hampura kiai nusuk minta duit asana cenah aing balik atuh ulah ka nyahoan tahan heula sakedeung aduh ya Allah ya Rabb masyaallah atur supaya murni setelah diatur jadilah waliyun min auliyaillah waliullah cek Tuhan Syekh Abdul Qadir lamun kula sadetik henteu inget ka Allah anggap kula lain muslim harap Tuhan Syekh Abdul Qadir Syekh Abu Hasan Az-Zadzili lamun kula sadetik teu inget ka Allah anggap kula ieu kafir leuwih dahsyat ngomong ku sebab naon ku sebab geus eueuh jasa hahalang selalu jeung Allah ka mana atas perintah Allah atas gerak Allah cek
Abah Hasan Azhari hese neangan hahalang di hate kula. Di teangan ka mana bae jeung di mana bae hese aya hahalang. Sehingga kanyahoan naon nu aya di luhur langit, naon nu aya di handapeun bumi ngan nyana embung. Gusti ulah dibere kos kieu. Sebab abdi mah lain eta maksud abdi mah ibadah ka Gusti. Mantap ketika aya muridna anu capeun jasa ibadah, asal udang peuting kesangan, asal udang peuting kesangan. Bebeja ka Abu Hasan, mama abdi mah ieu capek bae ibadah. Ai kitu sih hayang ulah capek. Hayang tenang, aya hayang tenang mah nafsu sia. Ibadah mah deuk tenang, deuk geunaheun, deuk capek, ibadah mah ka Allah. Nu mere capek Allah, nu mere ngeunaheun Allah, nu mere tenang Allah, ulah dipake ka hayang teh mah kumaha nu merena? Takarak terbuka jaheuh. Apan urang mah zikir ge hayang tenang lantaran ala bizikrillah tatmainnul qulub. Padahal mah zikir ke dibere ulah boga maksud hayang tenang. Lamun boga hayang tenang berarti nafsu urang atuh lain ka Allah teh mah kana tenang. Berarti tenang jadi pangeran. Kakaraknya terbuka, masya Allah jahil. Atuh ibadah mah ibadah bae. Weh capek-capek ibadah mah. Weh tenang-tenang. Ja ibadah sia mah kitu asal boga duit bae tenang. Asal teu boga sama geus akur bae pan. Asal teu boga duit bae capek malah teu tahajud acan. Kunaon ieu parusing boro-boro tahajud. Tuh, jadi sasaran bae tahajud deh. Mas sekarang itu pan siapa? Maju pendek kok ieu tahajud hebat-hebat. Oh, karung satreuk laku alhamdulillah. Kaditu nanti tahajud kunaon rugi. Teu beres tapi ibadah kos kitu mah. Ibadah mah ulah hayang tenang, ulah hayang ngeunah, ulah hayang tenang, nu penting ibadah ka Allah. Mere kuat, mere tenang, mere senang, mere capek, Allah teh mah urusanana. Sanajan wali ge aya bae nu dibere capek eta ketika bebeja atuh capek nang Allah. Gu Allah teh fluktuatif, ditaikeun diturunkeun perasaan urang, dingeunahkeun dihenteukeun, dicapekeun dihenteukeun. Neuk nyoba ka walina, datang ka mana sia ketika capek, datang ka mana sia ketika gering, datang ka mana sia ketika susah. Ai kitu mah dibere sehat, dibere boga duit, pamajikan huhahehe atuh pantes. Sia bisa tahajud, dia bisa nganamatkeun Al-Qur'an ge. Kuari sia, kuari dibere gering, pamajikan marah bae, duit teu gablek. Aya nyo. Pere cenah tuh, parah tuh caknya tuh ya. Pagaweannya na meureun. Nah, itu dek istiqomah teh hese. Nah, ketika urang inget aing mah ibadah ka Allah, nu mere capek ge Allah atuh terus bae. Aing mah ibadah ka Allah dibere tenang nang Allah. Aing mah ibadah ka Allah dibere senang nang Allah. Hayu bae geus ka Allah, capek, ngeunaheun, tenang. Henteu ka Allah ieu lain ka capek, lain ka tenang. Beres karek ibadah. Lamun urang teu dituduhkeun ku wali Allah moal nyaho. Urang mah hayang ngeunah bae sagala. Dahar ge asal dicip-icip teu ngeunah bae kaditukeun. Kaditukeun. Malah ka belah dieu nama. Neng, sia teu bisa masak ieu rumah tangga geus kebal-kebal. Goblok meureun sia mah. Mulai geus aya goblogan di dieu. Tangkorak sia, aing kawin deui ka ieu. Nah, mulai geus. Lain ngebagusan deui pamajikan. Atuh, nyayur asem ge dikonengan penting. Salah pamajikan ge serba salah. Tapi cak abah teh apa? Ai waliullah mah lain kitu. Neng, nyayur asem, di alam bae. Masak neng mamun geus masak ngeunah jasa. Apanya ge bari sising sate. Eta dongeng abah bisa aja sata abah. Masya Allah ku bungah-bungahna nyayur asem teh dikonengan. Ya Allah, ya Rabbi cak salah kieu si pamajikan kudu jadi kieu ye. Waduh, Masya Allah. Terus dia diicip-icip. Neng, hebat amat di sayur asem dikonengan. Sakitu ge saeutik konengna. Waduh, cak salah kieu kumamun isuk loba jasa ye konengna. Masya Allah, tak teu ngalemna. Geus sakitu ayahana atuh langsung dicarekan. Masya Allah. Nah, iyalah waliullah. Ai daek dahar, itu daek dahar, teu daek ulah. Cekeun geunah. Aduh, isuk datu bejaan deui nu loba neng kana nengna. Kayaknya na mikir bener henteu si aing. Diatur teh. Maksudna kumaha? Ulah aya masih wallah. Cara nu geus jarana di wali-wali Allah. Minimal orang bisa setengah geus mantep jasa. Emang orang teu didelekeun gitu ku wali Allah. Didelekeun saha anu endek berangkat emang teh nyawa nyaho. Kobok Kangjeng Nabi Khadir alaihissalam.
urang ngabangsa ka Tuan Syabdul Qadir emang Tuan Syabdul Qadir teu nyahoeun kitu nyana dihadiahan mepannya nama teu maot urang ngabangsa ka Abu Hasan Asyadzili emang nyana teu nyahoeun panjana teu maot nya mah ieu lamun dicaritakeun kehidupan para wali leuwih hebat tibatan kahirupan nu harirup maksudna eratna hubungan antara kutub jeung bawahan urang mah teu nyaho lamun gunung ngobrol jeung gunung urang mah teu nyaho lamun tangkal kayu ngobrol jeung tangkal kayu urang mah teu nyaho lamun batu ngobrol jeung batu hanya wali-wali Allah lah anu nyarahoan lamun batu ngobrol jeung batu tangkal kayu ngobrol jeung tangkal kayu gunung ngobrol jeung gunung atuh komo manusia anu hadiah kanyana mun ke masyaallah Tuan Abdul Qadir teh takan leuleukeun we hibernya mana anu sok unggal peuting ka aing hadiah tuh Haji Pendi kan pernah ngajajal pantilok ya mah tilok aju ngajajal ira hadratir ruhi Abdul Qadir Al-Jailani quddusallahu sirruh dibaca langsung datang beng aya naon sia Pendi didagor gua sia atuh lain Tuan Abdul Qadir dengan Raja Jin datang sembarangan sia atau sih ada nah aya aturan-aturan tersendiri nyingkabkeun hijab mantak-tak dibere impian-impian nu istimewa asli impianana lantaran lain timbul tina nafsu ketika orang ibadah make sodri nafsu aya kene ketika orang ibadah make kolbu aya nafsu kene ketika orang nyulusup geus kana fuad mulai nafsu geus eueuh ketika orang geus jadi lub sirrul asrar mulai nafsu moal aya nafsuan hirup teh geus teu diatur-atur ku makhluk hanya Allah hiji geraknya na kumaha ceuk Allah kiceupnya na kumaha ceuk Allah moal nyanahan sewaktu-waktu engke teu dibere ku Gusti Allah hanya untuk mencoba ka istiqomahanana jadi tujuan apa henteu karomahna besi nyana boga tujuan karomah cabut karomahna teu diijabah doana wali moal gentar ku sebab teu dibere karomah biasa bae waktu diijabah waktu henteu lain urusan urang makan lain ya aing geus ngabudah-budah kan teu bae segala teh dit naon deui nu dibaca jeung geus beak ieu babacaan can dihasilkeun ka dewe mah lain deuk eureun tah eta nu dimaksud ulah kos kitu haju eureun pan ka ditu sebab ibadahna hayang karomah ibadahna yang mulia lain ka Allah wali bente iya tuh urusan dijawab urusan Allah boro-boro eta paeh gitu di urusan Allah Masya Allah karim di kumaha tuh kuari diatur wusul ilallah geus eueuh nafsu mana nu kudu ditarik nafsu mana nu kudu dipicen latifatul qalbi latifatul ruh latifatul sir latifatul khafi latifatul akhba latifatul nafas latifatul qalb berbagai latifah di dinya teh aya muatan tidinyalah mana nu kudu ditarik mana nu kudu dipicen sesuai jeung aturan guru zikirna gengke diatur ku guru timimiti jahar la ilaha illallah datang ka khafi Allah datang ka huwa datang ka al-haq datang ka al-hayyu al-qayyum al-jabbar sesuai jeung aturanana teu meudang pindah urang ti lama budak bihakin datang ka maksud lamun eueuh nu mindahkeun tidak lama sudah ulah pindah kana lamat luba lamun eueuh nu mindahkeunana guru mursyid jeung urangna geus kajahoan aya perasaan tersendiri guru mursyid moal nyalahan ketika urang pindah rasa nyahoeun nyana moal disebut mursyid atuh ai lain haji mursyid mah ya teu sakadar haji mursyid mah atuh lain deui ieu nu batak disebut mursyid geus eueuh duniaan sehingga nyaho murid naik jeung turunna mendak ieu kuari thariqah teh ambalayah tapi salah ngajarkeunana ente lamun berthariqah insyaallah dagang maju kok thariqah si jurusanna dagang ente insyaallah asup thariqah ieu engke lamun asup thariqah ieu jabatan ente bisa naik naon hubunganna thariqah jeung jabatan thariqah mah deuk ngeuweuhkeun dunia baik kemuliaan jabatan keagungan jabatan dunia hiji Allah dek ditaikeun dek diturunkeun kumaha Allah ieu ka Allah we singkirkeun eta thariqah ieu kuari lain thariqah nu salah guru mursyidna encan mursyid geus ka mursyid gitulah seputar thariqah di Indonesia ngan urang nyalahkeun atuh ulah zikir
ai teu disalahkeun emang salah atuh kajen bae heulanan engke ge karasa ieu kunyana ya aing zikir kieu bae cek yeuna teh lah aing mandek eureun bae tah eureun balukar eureun atau ieu zikir aing beuki puyeng bae ieu kos kieu emang kunaon gitu barang zikir bae ieu warung merosot aja ku bantu aing nangan al hikmat belah al hikmat jurusanan datang ke Habib Rozak dibere kunyana pesok keris nah ini insyaallah lah katanya ya di keris ini bisa miber nih oh ya kalau dialungin hatuh geus kos kitu tah diatur truk Masya Allah karim hiji nu kadeuleu Allah digoda ku dunia teh digoda ku jabatan teh digoda ku berbagai nikmat teh henteu hiji Allah di dieu geus boga kanikmatan nah sakubata mari diangkat jadi wali Allah ieu kan di dunia geus tah urusanna kamari hirup sorangan sadajan babarengan zahirna qalbuna jeung Allah sadajan zahirna jeung bupati jeung gubernur tapi ieu qalbu jeung Allah sekalipun jeung presiden atau sabaraha jalema zahir ge tapi qalbu jeung Allah berbeda engke bakal langkah-langkah anu memang menikmati dunia jeung nu teu menikmati dunia urang bodoh biasa bae tapi nya mah teu melu sabodoh jelema ieu nu penting dirina jeung Allah geus ai bisa mah mangga bae ketika teu bisa hati-hati geus waliullah nu berangkat di pemerintahan aya nu di perekonomian aya anu berangkat di pertanian aya atuh waliullah mah atuh kumahanya na bae lamun urang nyaritakeun di salah satu tempat di Karawang aya waliullah eta teh aya ku ari ge maksudna nyana biasa bae kadang-kadang kuku cuprakan di laut kadang-kadang mah atuh biasa tani kadang tapi mun dipanggihan kan hese aya di Jampang atuh aya sarua bae kadang-kadang ka kebon kadang-kadang ka laut kadang-kadang tapi hese urang neuk ngobrol hese termasuk di Pandeglang atuh aya kadang-kadang ka gunung kadang-kadang ngobrol kadang-kadang tapi ngobrol serius teh bisa lamun eueun nu kararitu di kumaha di nagara ge aya ku ari teh di nagara anu keur ilu pupolitikan biasa urang mah teh jaho si eta tapi jangan ngaluruskeun setik atuh mal kanyahoan urang ku ari hayang boga sumur caina supaya keluar kan kudu digali heula aing ngagali kan kudu bobolokot atuh waliullah ge keur ngagali cai herang teh tuh bobolokot kadeleuna ku urang bobolokot amat bobolokot jangan takut nanti udah keluar air baru tahu atuh kos kitu pemain mah tuh urang mandeurna sananaha atuh teh nyaho jiganan urang mah boro-boro jadi wali cinta ge ka wali henteu eta cenah jarah ge lain cinta wali cinta duitna urang mah tuh jaya keuntungan sabeus sabaraha pun geus dihitung bae ku jana teu eta kan urang lain cinta wali eta mah urang gua cinta etana nah berangkat geus jadi di akhirat kuari mah huwa amaribuhu fil akhirati keuntungan di akhirat masyaallah fa huwa fil jinan surga lain di akhirat di dunia geus ngarasakeun wali mah surga geus ngarasakeun lamun Tuan Syekh Abdul Qadir sering dikiriman rampadan Abu Hasan Asadi Imam Mursi Ibnu Athaillah kan kaget ketika muridnya kalaparan keur zikir teh lantaran 40 peting teu dahar teu nginum aya nu pingsan ya nyana kan ngalirik we ka luhur ya Allah ya Rabb teu kebel set datang kan kasaksian tah dahar ini kumaha aja sahanu mawa kan di mah Haji Pendiman aya gareuh geus aya di mejanya dari dahar pada kemana ini orang cocodot darata itu kan beda jeung ilmu kawalian tuh kan itu mah darata gimana cocodot berit cucurut emang sabangsa ieu cenah jeung berit tuh kan Masya Allah karim surga walhur bidadari atupan bidadari mah lain cara orang Bandung jeung Karawang atunya mun nyidu ka laut seungit atuh kelek lagi seungit dak atuh coba artis kelek da mun teu make Rexona bahal Masya Allah karim atuh seungit ya ya Allah ya Rabb lamun cinggirna ditololkeun ka dunya mata poe mit
cek mata poe pula eleh ku cinggir widadari. Mata poe mundur miteula hampura cek yana. Anu dek dumpakanna sagede Haji Pendit. Sudi aing mah. Atuh teh sudi numpakan widadari potongan kos kitu. Teu cak urang cak Allah mah teu mangga bae. Atuh teh mah ya nyangakeun sadaya-daya. Ulah wakahayang sia. Pikiranna lah ibadahna. Iya waluhur. Ya Allah ya Rabb. Wal kusur. Wih istana gedong. Atuan batana ge lain buatan Cisoka. Bata buatan Cisoka mah komeng kahujanan jadi tanah. Sial ta Cisoka. Ya Allah ya Rabbi. Ieu mah batana ge tina Zabarjud. Inten permata. Masya Allah karim. Ieu tajang wali-wali Allah wal gilman pengladen-pengladen sekitarna. Anu ngaladenan urang hayang naon ku padahal teu perlu diladen tapi jelema gede kan diladen. Wal asribah berbagai minuman. Geus puguh kopi, geus puguh susu, geus puguh arak, geus puguh minuman-minuman luar biasa geus. Sagala kahayang minuman aya kabeh. Ya Allah karim. Sairun ni'am. Jeung berbagai kenikmatan-kenikmatan fil jannatil ula wa hiya jannatul ma'wa, yakni surga ma'wa aya segala rupa. Dibere bidadari seorang 70. Masya Allah encan bonus-bonus. Ya Allah bukaan ku urang ayo guys urang di luhur beteung mah ayo pindah ti beteung ka beteung ti susu ka susu. Jadi surga mah capek. Capek jeung parawan deui. Masya Allah karim tah nu mantak waliullah mah geus bebeakan teu hayang sama sakali kana dunya engke bae di akhirat. Lantaran kuari kurang kabong diteangan ku urang dunia datang ke urang eueuh himah ngaji, eueuh himah ibadah. Ieu kan urang berarti loba hijab. Tinggalkeun eta deuleu surga heula mimbitina surga heula. Kabla ditunang ge teu hayang ieu surga. Allah leuwih nikmat jeung kabogoh daripada jeung bebereanana. Urang dibere kue cincin ku kabogoh, kabogohna urang jauh dideuleu ku urang. Kue cincin ge diciu buat lain di dahar lain. Masya Allah, neuleuh kue cincin teh asa bobogaannyana, Masya Allah. Aduh teh bobogohan tololnya saya. Atuh kue cincin di minyak misikan nanaonan. Nikmat jol besar witina anu ngiriman kue cincin dibalangkeun teu hayang aing naon anu bogana geus mandang bibirna kue cincin geus eueuh nanaonan memandang senyumna kue cincin eueuh nanaonan ku korbankan segala-galanya untukmu nyawaku kuwakafkan untukmu budak Allah jasa ta bobogohan Masya Allah di terik matahari terasa sejuk ketika aku bersanding denganmu tanpa harus ada payung engkau sudah menyejukkan hatiku. Masya Allah gombal. Lah iyalah jadi urang teh kuari mah budak keneh urang mun ditanya ibadah hayang ka sorga orok tama kos kitu mah ngadahar bodek krisin embungeun lantaran paek diamisan supaya daek. Nah ieu ge hikmahna maca sholawat, ieu hikmahna maca ieu urang percaya kana hikmah-hikmah. Kabong bro. Engke naon teu. Hiji bae Allah. Ketika geus dibere rasa jeung Allah, geus wadanaonan sorga mah sapira sorga atuh. Jepang nikmat-nikmatna di akhirat di sorga atuh kapan neuleuh Allah. Ketika urang dibere neuleuh ka Gusti Allah engke jaga di sorga jeung pasti eta kenikmatan sorga seakan-akan naon gitu garan lebu anu berkeliaran ku eueuh harti-hartina sedengkeun Kangjeng Nabi mah iraha hayang bisa jeung Allah teh aya urang mah kan di waktu aya anu seminggu sekali anu sebulan sekali Haji Pendek mah lah sorga sakali dong nya nama gitu teu deures teh sakitu ge jatah tadi namanya nama di luar teu bisa ka jero di luar ngan haju digarrokeun kurang sorga pen sini pendah udah tadi namanya di luar baca teu beunangeun ka jero teu buka kuncina masalahna sebab kuncina teh kapan kudu Islam jadi rogok eueuh kuncian salatna teu nyangkol salat teu nyangkol jeung zakat teu nyangkol teu bisa dibuka tuh kuncina ngan nya aya ka neraka meureun bung ka surga teu datang di tengah ngan digarrokeun bae ku kawin gede pen gitu. aduh
Masya Allah. Nah iyalah keuntungan mengurus ruhani. Tinggal urang na baik wari sangkilang urang encan bertorikoh, tapi langkah urang soba mulayan. Hiji udang tipeti ulah kapihelaan kudu dihandap. Udang biasa normal. Ieu mah anu dihandap udang nu luhur peureum. Ai neuleuh kasih si aya ceklak beres. Pogon kiai sia. Masya Allah karim. Mandi wudu sanajan 2 rakaat sebab salat 2 rakaat tengah peuting anu ngaran tahajud teh leuwih bagus tibatan dunia jeung eusina. Urang lamun inget kadinya ngarenjak lamun teu salat. Masya Allah 2 rakaat leuwih bagus jeung dunia jeung eusina. Ya Allah ya Rabb. Rugi amat atuh lamun teu 2 rakaat aca. Geus dibejaan kitu ge teh coba ge peuting. Aya eueuh coba ge. Geus dibejaan ka komo nu teu dibejaan. Mantak wa bilal laili fatahajjad bihi nafilah. Masyaallah geus diangkat jadi wali teh la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Dengan nawafil seakan-akan fardu sebab lawan neuleuh Allah. Cek Allah sia ngagawean sunah ge geus kos fardu bae tuh komo nu fardu. Geus maneh mah kekasih aing. Hatta ahbab ata uhibbuk sehingga aing cinta ka anjeun. Sunah bae kos fardu maneh. Atuh komo nu fardu. Urang mah fardu teh geus dianggap sunah. Geus hese jasa. Zuhur ge diengkeng-engkeng hiji jeung asar. Asar ge. Kadang-kadang waktu subuh mah geus istiqomah jam 7. Istiqomah jam 7. Anjeunna kieu Allahumma hadi dicak anakna kok duha sih pake kunut abah mah. Nah iyalah kehebatan wali Allah Subhanahu